Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi Ibu Endang guru pengajar bahasa Sunda anu kusim abdi dipika hormat. Sareng rerencangan abdi anu dipika cinta. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji sinareng syukur salawasna mung kagungan Gusti Allah nu Maha Welas oge Maha Asih. Kalaya rahmat sareng inayahna. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tiasa riung mumpulung di tempat kalawan sehat walafiat. Shalawat miwah salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana, ka para sahabatna, tabi'atna mugi tepat tepi ka urang salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, langkung tipayun tepangkeun wasta abdi Rayhan Aditya salaku anu macakeun biantara anu dipidamel ku rerencangan abdi nyaeta Endah Suryani. Di kesempatan ieu abdi bade ngadunggikeun biantara singget ngeunaan kenakalan remaja. Kenakalan remaja nyaeta kebiasaan negatif anu dilakukeun ku remaja, sapertos nyalahgunakeun narkoba, kekerasan, tawuran, maling, sareng palanggaran hukum anu sanes. Kenakalan remaja mangrupikeun masalah anu penting sareng priogi perhatian anu serius. Faktor utama anu nyumbang kana kenakalan remaja nyaeta kurangna pengawasan sareng perhatian ti kolot. Pikeun ngungkulan kenakalan remaja, kolot kudu aktif dina kahirupan budakna, mere bimbingan jeung dukungan anu kuat, lingkungan anu ngadukung sareng ngamajukeun nilai-nilai positif oge kedah diciptakeun ku sakola sareng komunitas. Program atikan sareng rehabilitasi komprehensif oge diperyogikeun pikeun ngabantosan rumaja ngartos akibat tina kabiasaan negatif sareng masihan kesempatan pikeun perbaikan. Hadirin anu dipika hormat, kenakalan remaja mangrupikeun masalah anu ngaruhan masa depan generasi urang. Hayu urang gawe pikeun nyieun lingkungan suportif, nyadiakeun pengawasan ditangtoskeun, sarta mere ilham jalma ngora nyieun pilihan wijaksana. Sakitu anu tiasa didugikeun bila aya sikep atanapi kecap anu kirang werenah nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.